deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun teh nuju Paguneman antawis Injani dibawakan para pati sareng si Kamprong. Urang lajengkeun putus si konceling tanding titisian siluman karya Bagus Sarasvati. Kamprong sigana bae keseleun meureunna ningali Injani ngalamun terus. Kunaon ari Injani diajakan ngobrol ku Akang tebet kalaka terus ngahulang gitu seperti aya nu dilamunkeun geuningan. Teu abdi sanes ngalamun kan. Ningang nanging mun abdi jadi emot kapun lanceuk Kang Hambali anu salami ieu teras-terasan ngayakeun rupa-rupa jeung upaya mangsa merangan tindak laku kejahatan kalebet merangan kejahatan ti pihak Segarang Larang kitu nanti lantaran Kang Hambali kaduh pamadegan yen ilmu anu kacangking teh memang kedah diamalkeun keur kapentingan sasama hirup utamina mah dina ngabela anu lemah nanjirkeun keadilan jeung kebenaran dina ieu kahirupan. Terus terang eta carita Injani teh jadi panggeuing geura Akang. Geus sakuduna lamun Akang nurutan kana sikap lanceuk Injani. Batak ayeuna mah urusan jeung Segarang Larang jeung Sing Barjaya teh lain ngan saukur hayang males pati sepeda masalah pribadi unggul. Ngan setiap tindak laku kejahatan memang sakuduna diperangan, sakuduna diungkulan. Sabab setiap rakyat di pilemburan tilang tumiharep ayana kateng terban di ieu kahirupan. Ya, nuhun upami salira Kang Kamprong ayeuna geus kagungan sikap sareng pamadegan anu saperti kitu. Monggo memang kitu sakedahna Kang. Numawi jadi pangharepan rakyat loba tumpurna kakuatan Segarang Larang teh anu sasatna jadi bongkotna kejahatan dina ieu kahirupan. Abdi ngiring baca jeung bingah kuping kasauran Kang Kamprong nembe. Injani jadi keuntepan ku rasa simpati ayeuna mah ka pribadina si Kamprong anu jelas lain jalma jahat, malah boga sikap jeung pamadegan anu sarua jeung Hambali anu jadi lanceuk.
Jalma seperti si Kamprong anu kawilang punjul elmuna tang tube dibutuhkan pisan ku balarea gesan merangan tindak laku rupa-rupa kejahatan. Injani netep antep kasih Kamprong telila terus kena delisan. Abdi teka-tekinya muping kasauran salira Kang Kamprong anu kagungan sikap sareng pamadegan anu sami sareng Kang Hambal. Ya, mudah-mudahan kekuatan kejahatan tesing enggal tiasa diungkulan Kang. Memang itu harapan Kang Oge. Malah begitu tambah gilik ke diri Akang. Kangarana numpas tindak laku kejahatan dengan saukur si Garang Larang wungku. Tapi oge jalma-jalma anu sajena anu sakuduna meunang hukuman tina sagala rupa tindakan anu memang ngarugikeun jalma leutik. Turun teu boga dosa sarta tanpa daya. Anu keur jongjon ngobrol teh jadi kaganggu wayana salah urang murid Nyai Garniti anu datang nyusulan kadinya. Saterusna eta murid Nyai Garniti teh ngajelaskeun maksud kadatanganna tumali meunang beja anu dipercaya ngeunaan kaayaan Cigarang Larang dina waktu ayeuna. Tak jadi kieu Kang, ari numutkeun beja mah si Garang Larang ayeuna teh aya di alas waringin. Kaayaanna teh ripuh henteu bisa hudang-hudang acan balukar tina tarung tandingan sareng santana anu aya di pihak macan bodas. Jadi cindak nama kekuatan anu diandalkeun ku alas waringin teh sasatna geus lumpuh kitu tah. Aduh matak ayeuna abdi nepangan ka dieu teh Kang. Nya ari tos didukikeun kieu mah nya teu langkung eta mah ka salira Kang Kamprong kitu. Menang keterangan seperti itu harita katingali si Kamprong ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Tadila terus ngareret ka Injani terus neuteup ka muridna Nyai Garniti anu mere katerangan. Tadila si Kamprong terus nyarita deui negerakeun jalan pamikiranana. Kitu mah ieu kasempetan nu hade pikeun ngalakukeun tindakan galas waringin. Lain bae nindak si Garang Larang jeung si Barjaya nu geus teu bisa hudang, tapi sakaligus kancurkeun ludaskeun kekuatan kejahatan nu aya di alas waringin. Dumasar kana eta pamikiran kula jadi aya maksud hayang ngayakinkeun ngeunaan eta beja ku cara datang sorangan ka alas waringin. Coba aku macet pikiran Injani lamun urang yakinkeun kuduan ngeunaan ayana eta beja. Abdi satuju kana kasauran Kang Kamprong neme. Memang ku urang kedah ngayakinkeun ngeunaan eta wartos Kang. Upami teh memang laras kitu kaayaanana. Sakumaha anu tadi disaurkeun ku Kang Kamprong eta kaayaan mangrupa kasempatan anu hade kanggo pihak urang kesan ngalakukeun tindakan. Ya syukur be atuh ari satuju kana jalan pamikiran Akang. Nganu ngarti Injani saya ka diri kabaturan Akang ka alas waringin bener aja gitu. Mangga malihan upami ku Kang Kamprong di halangan oge abdi mah bade maksa bae ngiring. Memang tos waktuna kekuatan kejahatan anu sumberna ti alas waringin tiasa enggal diungkulan Kang. Dah kitu we ayeuna mah. Akang jeung Injani marek balik deui ka lembur ya mah. Rek langsung be ti dieu indit ka alas waringin. Ari tinggal dibejakeun be eta mah kanu sajena ngeunaan kaayaan diri kula nu indit jeung Injani ka alas waringin. Sumuhun mangga atuh ari kitu mah Kang. Adalah sanaos abi oge anu sanesna tangtos ngarojong kana naon rupi anu bakal dilakukeun ku salira Kang Kamprong. Ku abi tangtos didugikeun kana sanesna ieu teh. Geus kitu mah katang tuanana. Harita si Kamprong jeung Injani teu miceun deui waktu. Harita keneh dua anana terus arindit ninggalkeun eta patempatan kalawan maksud jeung tujuan nyata ari ka alas waringin.
Abdi dahlia urang caturkeun di tempat sejen. Harita Mang Odek anu poho di kacape geus teu mikirkeun deui leureuh sigana teh. Komo mun ngingetkeun sieun kapiheulaan ku Barjaya jeung si Dugul Waru mah anu boga tujuan anu sarua. Harita Mang Odek akhirna tepi ka tempat anu dituju. Ngan kawilang hanjelu oge keur Mang Odek sabab eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik si tabib sakti tea tetela keur indit ngubaran. Anu narima tamu teh ukur incuna anu lah Nyi Inoh kawilang budak parawan anu ngabaturan jeung ngaulaan si tabib sakti. Nyi Inoh terus nyarita. Ari sanggem abdi mah langkung sae ngantosan me. Margi hari nyariosna ka abdi mah damu alami. Sarengna deui awatos be abdi mah ka emang tebih-tebih ngabujeng ka dieu ari kedan tetepang mah. Alah ya pasti ieu mah ku mang kudu didagoan nyai. Duh. Karena tabe kurada hanjeluna teh non teh untuk bisa langsung tepung. Duh. Aduh. Ka tempat atau lembur anu jauh meureunnan ngubaranan teh nya. Rada tepi oge mang. Muhun da disusulan ka dieuna oge. Margi anu tedamang teh anu tedamang na memang tos repot pisan. Nanging ari sangkem abdi mah tos be emang antosan heula di dieu. Mun da ari bade nepangan kapun aki mah kedah sabar meng. Pang-pangna mah upami dina kaayaan seperti ayeuna kieu. Sumping ka dieu pun aki nuju diangkir ku anu mun tutulungna. Ya kitu teh hari tukang tutulung mah nyai. Anu matak emang jauh-jauh ngajugjug anggang di teang oge lantaran rek Minang Saraya minta tulung puguh ieu ge. Sarua deui lantaran alo emang oge ieu teh geus riput teu bisa hudang-hudang acan. Bukan be atuh ku eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik mah bisa ditulungan. Sangkan bisa waluya deui saperti bihara-bihari kitu tah. Ya, ari anu atos-atos mah perkanan. Tiasa ditulungan baik keningan ku pun aki sareng puninyi teh. Mung sakinten dinten ieu mung aya mang wungkul anu sumping antosan teh da biasana masuk langsung ti aya 5 urangna anu ngantosan di dieu teh mang. Ya lamun teh mah aya deui anu ka dieu satujuan jeung emang lantaran emang anu datang pangheulana wayahna be emang kudu leuwih ti heula di ladanganna meureunanya. Betiraku anu datang jeung anu ngadaguan pangheulana kudu dipandorikeun mah. Ya, waduh gikeun ka kitu atuh mah. Ngeunaan hal eta mah sahabae anu langkung dipayun sumping. Dipayunkeun nu mawi abdi oge sakapeung masuk mangkarunyakeun ka eyang Toto sareng Uyut Upik teh. Sanes bari sareng capek oge muhun sanaos kitu kapaksa pe kedah kersa sasatna tutulung ka sasama. Syukur atuh ari kitu mah nyai. Oleh nanaon ari emang mah ieu teh banget ku geus percaya ka tabib sakti si eyang di dieu. Ditambi deui ku kaayaan anu keur meunang musibah teh. Bener-bener ripuh pisan. Diomongkeun apan tadi oge. Geus teu bisa udang-udang acan. Ya, lumawi sabar be atuh. Antosan mah sakan terang abdi datara dugikeun ka mondok di bumi anu teu damang. Jalaran muhun da
banget ada dugikeun ka ngadua kalian ngalandongan nenek eta teh. Punten kitu oge sanes sombong atanapi agul ku payung butut anjing. Memang kitu kenyataan anak. Nya ari keur mang mah percaya we Nyai. Sabab eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik teh kawilang geus kasohor atuh. Jalma teh mah sohor teu puguarin teu luyu jeung kanyataanna mah. Sok atuh Nyai bisi arek barang gawe mah ulah ngarasa kaganggukeun we, mang mah di dieu ngadagoan. Ya. Nuhun atuh kitu Mamang. Ya. Abdi di dapur kita canda rengse kacan bareres mun ka dapur deui sing sabar we emangnya dangke oge mulih. Nyakon ku emang ditagoan di dia ya. Di juru we bari nyarane suku nya ngunjar ni mat lah. Aduh teu ngarasa lumampah nu kudu 5 poe karek nepi tapi ngan karek 3 poe geus nepi kanu dituju tur pangheulana deui. Harita Mang Odek ditinggalkeun heula ku Nyai Ino lantaran masih keneh acan beres di dapur. Terus lumaku wan Cipeting sumanding. Tetela eyang Toto Suroto jeung Uyut Upik masih keneh tacan aya datang. Gube Nyi Inoh jadi kageteun sabab tara-tara ti sasari mun teh mah nepikeun ka mondok di imah anu keur diubaran. Mang Odek neuteub ka hareup terus nyarita ditujukeun ka Nyi Inoh. Nah, geus penting kieu masih keneh tacan aya datang gitu Nyai. Bebe jarek monok untuk kanya ya teh. Mang, mohon da sangkeum abdi oge tara dugikeun ka mondok di bumi anu di landongan. Sanaos wengi oge sok mulibe. Dari cenah man tepi-tepi teuing lemurna anu rek diubaran teh. Tapi nah aku naonnya kata terasan ngubaran anu sejen kitu deui atau aku mahanya. Duh, buah maronok ngareunnya. Batu lamun monok itu Nyai. Mana on kitu kira-kira mang milu meting di dieu ya. Oh maksud mang teh nya teu sieun ku mang mun milu meting di dieu nya da ari teu didagoan deui kagok ieu teh. Ya, mun antos sapieu atuh Mang. Petiraku Mang ngaganggu ka abdi dan nilikana kaayaan nu ti abdi gaduh kayakinan. Mang taya cupat jalmi jahat. Numawi abdi percanten ka Mang Odik. Nya syukur atuh ari kitu mah. Siapa bari keur emang mah tetep kudu bisa panggih jeung eyang Toto Suroto katut Uyut Upik teh nya. Sabab bayangkeun we ku Nyai. Kajugjung ka dieu teh. Lamun ti lembur emang mah ku cara leumpang nya kudu 5 poe kakarak nepi. Lamun numpak kuda ngan 3 poe. Tah mang teh datang ka dieu ukur 3 poe leumpang. Ka dieu teh jaba leumpang. Da mau mah nya mang mah teu boga kuda. Jadi piraku mang kudu balik ngagili gincing mulang ngalong kewang mah. Asana teh kacida teuing mun nepikeun ka kitu mah. Nya mun atuh Mang. Kernaon jauh-jauh di juk-juk anggang di teang. Ari henteu asil. Jantun ayeuna mah kantun kasabaran Mang we ngantosan. Muhun abdi da upami nyusul-nyusul ka mana deui. Terang ari lembur anu dituju mananging saha anu terang aya deui anu ngangkir anu sejena. Jadi we keterasan. Margi da kitu keningan kangaranan anu tutulung Mamang. Nya kitu Nyai.
Atuh dantong boroning tabib sakti anu kasohor saperti di dia adalah anu leletikan oge nya anu ukur jadi dukun lintuh penyakit matuh ento weleh we atuh pada ngaku jeung dialangkir najan nu gering beuki ripuh lantaran gering teu cagor duit beak dukun we anu lintuh ku buruh tetep loba geringan anu ngangkir mah. Bari ngadaguan datangna Eyang Toto Suroto jeung Uyut Upi ka harita Mang Odek jeung Nyai Inoh jadi ngobrol ngalir ngidul. Wanci beuki tambah peuting, tapi anu didaguan masih kene tacan aya datang. Lantaran ngerasa capek katambah Nyi Inoh oge geus tunduheun harita Nyi Inoh mah terus ngagoloyoh ka anggona. Sedangkan Mang Odek ngagoler di tengah imah dina amparan sama. Bet jadi inget deui kana kajadian tepungna jeung Kinanti wanu jagelis rupa nu nyata pinunjul ilmu. Mang Odek jadi ngomong sorangan dina jero hatena. Nyanasa sabenerna eta Kinanti teh betul langsung asa deket kain eta ku terus nuturkeun siganunya aing rek panggih jeung bahaya tepung jeung Barjaya jeung Sidugul Waru lamun seug aing teu ditulungan mah geus angeusan meureun lakon hirup adek surorek si jago dengkek teh jago anu dipikahayang ku sakabeh wanoja ade hate teh sombong jeung rajin menabung teh waduh hebat nyaan cacakan pangawak wanoja tapi ilmuna bener-bener luar biasa. Eta si Barjaya jeung Sidugul Waru kalabur sariono. Nasaha itu sabenerna Kinanti teh nya. Kaduhung ku aing teh ditanyakeun di mana lembur matuh tempat padumukanana ieu teh. Mang Odek memang jadi aya rasa penasaran hayang leuwih nyaho deui saha sabenerna Kinanti. Anu jelas keur Mang Odek mah bisa kahutangan budi sabab dirina bisa leupas tina bahaya patih anu rek dilakukeun ku Barjaya jeung Sidugul Waru. Dahlia sedengkeun Kinanti anu keur jadi pamikiran Mang Odek dina peuting eta keur paguneman jeung si Konceleng. Kinanti harita keur ngaguar pangalamanana waktu panggih jeung Mang Odek di warung anu netelakeun Mang Odek bener kaayaan santana teh butuh ku pitulung tabib sakti. Kitu deui kajadian waktu nulungan Mang Odek anu rek dibinasakeun ku Barjaya jeung Sidugul Waru. Tah janten kitu Kang Konceleng. Ya mudah-mudahan bi Mang Odek terus dugi ka tempatna tabib sakti teh ya. Ngan anu jadi pamikiran abdi mah Barjaya jeung Sidugul Waru oge satujuan geuningan. Margi
kaayaan si garang larang oge sami kaayaanana sareng santana. Eta anu jadi bahan pamikiran akang mah. Kumaha lamun mangode kapilaan ku Barjaya jeung si Dugul Waru. Kangaranan jalma galarang saperti kitu mah geus pasti dibawa secara paksa tetapi sakti teh. Malah teu aneh lamun bari jeung diancam. Lamun nepikeun ka kitu kajadianana teh moal bisa katulungan atuh meureunnan santana incu akang deui Mas. Nya, ari kahoyong mah ulah dugikeun ka kitu Kang. Margi memang tos janten hiji kapastian upami henteu di landongan ku tabib sakti mah moal aya nu mampu. Ari margi kaayaan anu tumiba teh balukar tina kakuatan puncak kasakten anu bantrok. Da puguh kirang-kirang milik mah tiasa ajal babarengan atuh Kang. Anu batak eta anu jadi salempang gerakang teh. Tapi akang jadi aya pamikiran anyar gitu ya. Ya ari akang marek maca paitna be. Lamun nepikeun ka Mang Odek gagal mawat tabib sakti teh ya. Kumaha lamun akang ayeuna rek meradih we minta tulung ka Kinanti teh. Har, sok rupi-rupi bae ari Kang Konseling. Salami abdi aya di dieu leuweung Jati Karamat. Ente diajar karena ilmu tabib Kang. Jadi maksud Kang Konseling teh abdi kedah nyobian ngalandungan santana. Nah kumaha cara ngalandunganana? Atau upami abdi terang sareng mampu mah tos we ente kedah disuhunkeun ku Kang Konseling. Oke lah. Tenang ora. Mas, ulah waka terang gitu. Jadi iya ya. Ari akang memaksud deh kumaha mun Kinanti nyuhunkeun wewengan ka Eyang Jati Bodas. Margi apanan anjeunna mah sasaatna di alam anu lemes. Terus bakal langkung uninga tangtosna oge. Pangna akang ayeuna meredih kitu teh bisi teu masa upamana teh Mang Odek gagal mawat tabib sakti teh ya. Lantaran kapiheulaan ku si Barjaya jeung si Dugul. Nya sugan be atuh teh Eyang Jati Bodas mah aya wewengan anu sanesna. Gitu dari maksud akang menyumas. Ngadenge si Konsleng nyarita seperti kitu katingali Kinanti ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Sedengkeun si Konseleng harita kadenge cumarita deui miharep sangkan Kinanti bisa nyumponan pamerdihna. Akang boga kayakinan Eyang Jati Bodas bakal masihan wewengan upami ditaroskeun ngeunaan masalah santana. Nyada akang sasaat teh kasaha deui atuh muntang ada puguh sanajan umur akang leuwih kolot malah geus jadi aki ieu teh. Tapi dina masalah ilmu kasakten mah tetep we disahandapeun. Jadi ulah kagok kabantu ka akang. Ya urang cobian ya atuh Kang. Yang mudah-mudahan me Eyang Jati Bodas tiasa masihan wewengan. Dalah sok sanaos abi oge teu miharep upami santana dugikeun ka hanteuna. Sasat pawaris tunggal Eyang Widi Sakti anu jadi andalan pikeun pihak anu rek ngalawan kejahatan. Maksud Kang Konseling ka hartos. Kalayan ku abdi ayeuna bade dicobian Kang. Ya nuhun atuh ari kitu mah. Mun teh mah tos aya wewengan sarta numutkeun eta wewengan aya pilandungeunana. Sanajan kudu teuleum ka jero sagara paribasana atawa dititah naik ka puncak gunung, ku akang tangtu bakal dilaksanakeun demi kasalamatan jiwa nu jadi incu. Kitu ari tekad akang manyumas. Abdi tiasa ngamaklum kana kaayaan Kang Konsleng. Sanaos kaayaan santana ayeuna ripuh, nanging ceuk abdi oge kaetang masikeun aya harapan. Cacakan upami Palestra ajal babarengan bade kumaha Kang. Sanaos tabib sakumaha sakti moal tiasa dikedah ngahirupkeun deui anu tos maot mah. Janten mudah-mudahan me engke teh aya wewengan Kang.
Nah gitu nanti nyadari akang mikirkeun deh eta pantrokna tujuan anu maca karisi dina hate moal boa tapi sakti malah dibawa leuwih ti heula ka alas waringin lamun nepikeun ka kitu teh apan kedah aya di cara anu sejen gesan ungkulan gayaan kinanti bisa ngarti karena maksud caritaan si Koncleng. Dina waktu sare seperti biasa puguh geus jadi hal anu memang istimewa keur kinanti. Harita dina impianana ditepungkeun deui jeung Eyang Jatibodas. Saterusna nanti menta wewengan ngeunaan kayaan santana anu kudu ditulungan jiwana. Dina eta impian Eyang Jatibodas mere pituduh ka kinanti. Waktosna wargi geuningan parantos seep. Pastinya kapan wae. Kena dia cagen dewa ya serial si Konseling dinten dia. Aduh siapunten anu kasuhun. Mohon jelaran waktos anu terus tanya kapan. Salam baktos hatur nuhun Abu Haja yoyo sareng reng-rengan di Pasir Koja pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi ngador official 27 nuju ka rempal sadayana. Wilujeng mohon salam baktos. Teras oge wilujeng sontena ye aya oma weekend di dadali beli kopi manco maya ayam bejek buah batu hadir mayang Cilami mamah Gilar oge sami di Ciwidey sareng ayah Gilar Suryadi Ranca Ekek Lukman Pasar Baros teras Andi Endot di Cimohai Aja Eis Mang Apoy Matwa Esti Dago Eis Cibai Teh Lembang Enjang Sukamulya Cinambo hadir nuju manca wa uci oge salam baktos teras Fahri Jal Tokyo Manteng salam baktos ka mana wae insyaallah tepangnya kaping sabaraha 8 gitu Bode tilu-tilu Cikadu Kang Ujang Pecaya oge salam baktos pamugia sararehat aya oge anu manco teras teh Bunda Dinda Mamah Apep oge sami nuju manco dan Cipteng Mararanco sadayana mohon pamugia aya dina ginanjar kawilujengan sararehat salalawasna amin teras oge Fan Bordir Cicada selalu manco atur nuhun pisan ka urang Ciwastra atas sadayana Teh Wati Kang Dedi di Cijaura teras oge Mamah Jaka kumaha damang mamah sehat selalu di Sapan Mamah Ida Sesak Batu oge salam baktos pamugia sehat sadayana konselingar sa Indonesia ti Sabang dugi ka Merauke mohon pamugia sararehat sadayana mohon aya oge Bunda Sarah kemana aja di kau pamugia sehat ya sadayana pokona manu ngadarangukeun dongeng Sunati Dahlia kum Bu Haja oge hatur nuhun salam baktos pamugia aya dina ginanjar kawilujengan Bu Haja sararehat sadayana nya mohon sim kuring dinten ieu undur pamit insyaallah enjing tepang deui urang lajengkeun di serial si Konseling kumaha pituduh Eyang Jatibodas ka kinanti sim kuring pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak-enak kalangannya Dahlia Prunggah go goyang Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konseling Hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun